Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Filiza dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah carita wayang Ramayana. Carita Ramayana yaitu hiji carita kapahlawanan. Inu utamana Rama seorang tuais tahta kerajaan Kosala. Tapi manehna leuwih milipikeun hirup di leuweung babarengan pamajikanna. Sita sarta adina Laksamana sabeu cicing di leuweung Rama kudu mengharapkan buta ngaranna Rahwana milik pamajikanna. Ramayana sebenarnya dicokot di Ciretera anu bener-bener lumangsung di daratan India. Bahasa eta daratan India dietehkeun ku India Lautan anu oge disebutanna Sri Lanka atau Langka. Anu dina pewayangan disebut Alengka. Inohong Rama nyaeta pahlawan nagari India daratan anu seterusna zaman menghimpun kakuatan hayat anu dilukiskan minangka pasukan serta Bulugu Prabu Sikrua. Kertanah anu direbut pengawasa Alengka dilukiskan minangka Dewi Sinta dina batasan Sakerta hartosna taneuh dina pangjajahan ku nagari sejen. Umumna sagala aturan nagara sarta budaya hiji bangsa baris gampang baganti sarta robah tatanan anu digambarkeun mangrupa kesucian Sinta anu diragukan. Mangka sanggeus Sinta dilepaskeun manehna saterusna pati obong anu hartina kaayaan nagari India mimitian dibenahi kalayan ngarubah aturan sarta malenyapkan kabudayaan si urut pangjajah anu sempat ngembang di India. Sabarna dicokot di Ciretera anu bener-bener lumangsung di daratan India. Waktu eta daratan India dilalahkan ku India Larutan anu oge disebut tanah Sri Lanka atau Langka. Anu dina pewayangan disebut Alengka.